nu kasep. Aya naon sih budak? Ulah poho ieu channel urang. Kuduna atuh like, comment, dan share. Aya tah nu katinggalan hiji deui naon tah budak? Subrek. Amun teu disubrek ku aing sia ditangkep sapate. Lain mah eta lah teh kotok mah teh dihelap. Dasarna bae ngudul-ngudul teh nya tak keponakan. Naon cimang ngacatrak bae sorangan, kos mah edan kalepasan bae. Tah, lain mah bersihan eta teh kotok usia malah diantepen bae. Haju aing ngelapna make naon? Pakai bibir sia bae ame lesak kadeleuna. Bung-bung teh yen sakieu beur aing menorna, mantap nuntur kadeleuna. Bae lah jah mehnor bibir sia mah doang bebek kalepasan bae. Nabi-nabina amat mang, kos bieur mamang teu doer bae, kos pacok banget. Lah, mamang udah kasawah heula. Ulah poho tah usia bersihan teh kotokna. Sampai lesang pokona mah. Haju aing mun dak ngabersihan teh kotokna make naon mang? Pakai bibir sia, kabur. Dasar mamang teh buka adab. Emang gue pikirin. Syukurin tah deke. Bok. Munjat sia awas. Geus lah, gerak kurang ka masa deh. Ka sawah bawa nih. Gerakan tuh ka sawah. Renang geraneun neng. Nak teh ka wawah ye. Jajan ka warung. Tapi lu modal aing mah. Naon sih aing buka aduk tekil-tekil teuing. Bawa anak yang jajan dari ka warung. Bisa-bisa tekor bandar aing. Yang penting ka sahur teh. Walaupun tekor asal ka sahur. Mau rugi kok, cuman nyata duit 200.000 doang. Dang ya, kumpul pelit teuing ka Adi. Ya, ku aing bere duit teh segera mah, Bu. Kali itu jaya siama larungsing. Bawa ana larungsing ka aing. Lah kok diberi duit 200 perak doang? Manya laku teh jeung jajan. Pengareman gitu kabeli. Jaya mah geus laku duitna. Wah, aing mabur bae. Bideg-bideg teuing boga teteh ada takos gitu. Adina di paraban ku jalan teteh. Geus ya ulang ngomongkeun aing bae ku aing kadenge. Amun catel mah baru poin totrok sia pake palu. Heeh, di totrokna make palu. Kos larang teteh denong. Awas ya, amun bae poin beres jajan. Deui selama seminggu titis pokona mah. Sabaraha aman. Emang buan sabulan sabodo teh emangna penting setahun gue mau ditambahan mal pasti peduli aing mah seumur hidup sia ampun tadi jago aduh iya lewat acan juga jelema kamarang nanya eta si jawaran miskin kenaannya didinya yang kena paling bego aya kos baru eta jurig deung naon datang ka aing pasti eta budak neuk pamer guys ya jawaran miskin sia kenaon kok beungeutna kos sedih kitu enak bae sia ngomong ka aing kisediheun kieu orang aing keur emosi guys ya miskin emang emosi kunaon kitu ongkosna resep ya biasa kita maraban bebek kumamangna ngukur kamari teh terus nyana tah ka aing jeung naon deui jeung si Jesse cader ti tahan maraban bebekna terus pas aing geus maraban eta bebek lain diupan sesuai janjina 50.000 sewa malah ku si Elsa dibere 40.000 ku duaan pan aing emosi meureun ongkos kitu mah geus ya miskin mendingan tegor bae si Elsa miskin jeung juragan kolot
Daripada sia cicing baik kos tai ucing. Nih berangkat itu kayak masih miskin. Oh, orang kayak sombong, mendingan pangantur kan aing kayak mah. Elsa Cindut. Ulah panggil orang kaya doang, pakai sebutan aku kecil. Anies orang terkaya 2020 nomor hiji se Asia Tenggara. Para kain baik itu. Siap Anis. Kayak 2020. Enggak santurkeun aing hayu, kayak masih Elsa kuari keneh. Oke, siap miskin. Haha, burin lu Elsa, siap-siap aja lu dapat pukulan dari sejawarang miskin. Udah berangkat lah. Ayo gerak, udah kita menaik. Ayo. Itu si Elsa miskin lain men. Oh, doang nama eta si Elsa Cindut. Tayangkeun sabari ajak bayuan bae. Ulah, mendingannya sampeurkeun bae, sia bari nanti bayaran. Harapan bebek teh. Wah, atuh lo. Eta sungut bojigong. Terus ngomong nak hareupeun aing di ih bau. Sebaik kan banget, besi di sambelan doang ku aing. Udah sayu, orang mendingan tayangkeun bae Elsa Cindut. Sabari ajak bayuan. Nggak satu jawaring miskin, mendingan ulang tayangkeun bae jalan mana. Yuk. Woi, Elsa miskin, si lain bayarnya si Jawara miskin aja si Desi Cadel. Kalian salam heula ka aing, ngan cetek teh heula bae. Lagian salam heula naon? Sopan. Alasan ditipu ku si miskin. Nyong si Elsa geura bayar kuari keneh soal upah maraban bebek teh ya. Oke, nangguan bae sampai lebaran monyet. Di ngaji sia. Emang aya gitu lebaran monyet? Aya. Lebaran sia. sia. Kayak sia mah. Cindut, doang badut. Penting lah, badut doang ieu daripada siap monyet. Wah, sia mah ngomongna. Alas ya, ulah sok alasan miskin, bayar janji sia. Udah, aing ke sabar, besi dokter ku aing kok. Kok lagi bayaran ka aing? Tagih bae ka ditu ka memang aing. Sabodo amat. Lagian sia nipu aing. Ongkos cina bayar lebaran bebek teh dibayar. Enggak jadi. Aing gengke nangguan lebaran monyet. Pan ngomong monyet ka beungeut aing. Mirip pan geus ya. Sia tah. Saya rasa ini pembalasan sia atas penipuan orang lain. Mendingan urang dilawan bukan bener. Nah, Lebay sia. mabur saya ngomongna. Jangan jangan ngomong aja. Oh, dari siapa dikinya? Ngalunjak sih ku aing geus dijapuan malah disanggahan. Mana si Elsa ulah wawanian deui apalagi punya masalah besar. Mau gua jawara lembur. Lah, karake jawara rembur doang, sombong baik ya. Udah mendingan cabut daripada ngeladenin orang bilang kayak gitu. Mana nggak ada gunanya, mana nggak ada gunanya lagi. Peganginnya. Awas ya duaan, tunggu bae pembalasan aing. Kesian aing mah. Awas ya budak. Bodo amat. Kamu buat pikirin. Tanebok. Siang ngalunjak amat. Mangkana sih lo ngelawan aing. Kenalin imbas mata akan nih. Segera bayar kuari, engke kuari sia ditengkeun deui sia lamun encan bayar mah isukan. Nggak usah miskin, gak bayar siap. Sabodo ten ku aing ge mau akan dibayar sampai lebaran monyet tangguan bae ku sia. Emang gua pikirin. Bye. Dasar penipu. Mamang ujung keponakannya sarua bae 11 12 tukang nipu. Heeh. Usah mabur.